Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dakhilati. Bab amil-amil anu lebat alal mubtada'i wal khabari kana mubtada sareng khobar. Wahia sareng ari eta amil-amil anu lebat kana mubtada sareng khobar kana eta kana wa akhawatuha sareng dulur-dulurna kana wa inna sareng inna wa akhawatuha sareng dulur-dulurna inna wa dhanna sareng dhanna wa akhawatuha sareng dulur-dulurna dhanna. Fa amma kana maka adapun ari kana wa akhawatuha sareng dulur-dulurna kana fa innaha maka sanyana ari eta kana sareng dulurna tarpa'u eta ngaropakeun kana al isma kana isim wa tansibu sareng nganasobkeun kana al khobaro kana khobar. Wahia sareng ari kana wa akhawatuha kana eta kana wa amsa sareng amsa wa asbaha sareng asbaha wa adha sareng adha wa dhalla sareng dhalla wa bata sareng bata wa soro sareng soro wa laisa sareng laisa wa mazala sareng mazala wa manfakka sareng manfakka wa mafati'a sareng mapati'a wa mabariha sareng mabariha wa madama sareng madama wa ma sareng perkara tasarrufa nu katasrif ma minha tinakana sareng akhwatna. Nahwu kana wa yakunu wa kun saperti kana yakunu kun wa asbaha wa yusbihu wasbih sareng asbaha yusbihu asbih. Takulu ngucap anjeun kana zaidun qaiman kana bukti saha zaidun zaid qaiman eta nangtung walaisa amrun syakhison sareng laisa amrun syakhison laisa henteu sa amrun amar syakhison eta nu ngabungkeuleuh. Wama sareng perkara asbaha nu nyarupaan peta perkara dalika kanu kabeh. Tayeuna mah bab amil-amil anu lebet kana mubtada sareng khobar. Jadi mubtada sareng khobar dilebetan ku amil-amil
Mana amil nu lebat kana mubtada sareng khobar teh wahia kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanna wa akhawatuha. Taya tilunya, tilu golongannya, tilu macam. Tah kumaha lamun kana jeung dudurna asup kana mubtada sareng khobar. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka lamun kana cenah lamun kana jeung dulur-dulurna asup kana naon? Kana mubtada sareng khobar ta eta teh ngaropakeun isim nganasobkeun khobar. Tuh. Ngaropakeun isim sareng nganasobkeun khobar. Kan ari mubtada khobar mah isim lin jumlah ismiyah panya. Jumlah ismiyah. Lamun disebut jumlah ismiyah ta eta teh mubtada khobar. Ta ngaropakeun isim jeung nganasobkeun khobar. Mana cenah oge anu dimaksud kana jeung dulur-dulurna teh. Wahia kana wa amsa wa asbaha. Nyaeta kana, amsa jeung asbaha. Seueurnya dulur-dulurna mah. Kan lamun eta kana jeung dulur-dulurna teh jeung katasrifna nya jeung nu katasrifna tina kana jeung dulur-dulurna teh ta eta teh maka jadi berfungsi ngaropakeun isim sareng nganasubkeun khobar. Contohna nya kana yakunu kaunan fahuwa kainun. Ta jadi aya naon? Aya kudu bisa nasrif urang teh. Tuh. Contohna jadi kana yakunu kun tadi medenya. Jadi tilu eta contohna. Asbaha yusbihu asbih. Contohna cenah oge. Kana Allahu ghafurur rahima. Kana bukti saha Allahu Allah ghafuron. Eta anu ngahampura. Tah Allah ropanya teh sebagai mubtadanya. Sebagai isim. Sebagai mubtada. Khobarna ghafurun lamun kadatangan kana kanallahu ghafuron. Tuh. Rahiman mah eta mah beda deui jabatan nangke di paeuna. Sok ayeuna Zaidun qaimun. Kadatangan kana Zaidun qaiman. Misalna deui ta eta mah kan mufradnya. Lamun tasniyah az-zaidani qaimani. Kana jadi kumaha? Kana zaidani qaimaini. Kana zaidani qaimaini. Lamun jamana az-zaiduna qaimuna. Jadi kana zaiduna qaimina. Nah, kana zaiduna qaimina. Lamun ditasib ge misalnya kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Misalnya contohna inanya ana qaimun. Sok ana qaimun datangi kana kuntu qaiman. Lamun nahnu qaimuna datangi kana kunna qaimina. Ayeuna anti qaimatun. Jadi kumaha? Kunti qaimatan. Lamun ayeuna hiya, nah ayeuna hiya qaimatun. Jadi kumaha? Jadi kanat
qaimatan. Cek tadi oge wa ma tasarrafa minha jeung nu katasrif tina kana. Misalna fi'il mudhari nanya, fi'il mudhari kana yakunu kan. Hina. Ana qaimun. Jadi kumaha? Datang yakunu. Akunu qaiman. Terus ayeuna anta qaimun. Jadi kumaha? Takunu qaiman. Anti qaimatun. Sok tina yakunu kumaha? Takunina qaimatan. Sami masing asbah oge-nya. Al-bardu sadidun. Al-bardu sadidun. Tiris kacida. Tiris kacida. Al-bardu sadidun. Sok make asbaha. Asbahal bardu sadidan. Walaisa amrun sakhison. Talamun ayenaku hindun sok. Laisat hindun sakhisotan. Kapan? Hari hindun mah welin. Jadi hindun sakhisotun. Lamun datang kulana laisa gitu. Laisa jadi laisat hindun sakhisotan. Lamun ayeuna udamirnya jadi naonana? Mubtada'na. Sarua di tasrif eta ge. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ana katibun. Ana katibun pakai laisa. Lastu katiban. Hiya naimatun manehna awe henteu sare. Laisat naimatan. Ayeuna anti naimatun. Lasti naimatan. Eta contoh tina nu aya di dieu. Anu naon? Kana sareng laisa. Tanu sanesna mah sami cenah oge. Wa ma asbah dalik. Yang perkara nu sarupana. Wallahu a'lam bishawab.